usaha hara rese pamanan yang piduitennya unggal tahun rek bayar pajak teh we duitna listrik can bayar pangges 2 bulan unggal coba nuti desa bulak balik bae nanyakeun pamajikan teh ngiriman Arab teh ngadon los we baru ngiriman lawan geus tara mau mah kabur gitu. Para rusing aduh. Aing moal teh bungaheun bapak aing ATM duit loba geus pokona mah deulekeun aing ngabuktikeun ya aing ya ajeng anak teh campleng ge ngabungakeun bisa loba duit. Halo Beh. Kumaha Beh? Cager? Halo. Oh pisan kasopanan namanya mah kakolot teh. Oh, pokoknya geus tong loba nanya. Hayu Bang Indit. Kemana? Ka mana bae tuh ya? Eta duit di mana eta? Pokoknya ulah nanya ti mana ente loba duit. Ayo. Bet lieur duit. Boborojang ulin ka itu ka dieu. Pajak imah we ge can dibayaran. Anjar bae lieur ke pajak deui geus listrik can dibayaran panunggak 2 bulan. Ngadon ulin wae. Baekeun beh. Yo aing duit loba. Tah, yo aya keneh kartu ATM. Ayeuna babeh mawa salin bawaan urang Indit ti imah moal lieur anu dijamin. Eta duit di mana kitu maneh saloba-loba? Iya, bawe kan pusingku bayar pajak. Tah ayeuna imah teh geus teu kudu bayar pajak, teu kudu bayar nanaon, saterusna geus dijual. Kurang ajar. Paingan aing neangan surat imah teu manggih. Sia mah tiba heula musingkeun wae ka kolot. Aing lamun imah dijual rek cicing di mana maneh? Dasar budak kurang ajar. Ari babeh aing teh salah bae atuh kitu kieu teh. Kudu kumaha aing kudu bener teh. Oh siapa na musingkeun ka kolot nu nya. Ari aing kudu kumaha ieu ka kolot aing ieu salah kitu salah. Pusing. Naon gegelendang bae ieu tadi didengekeun teh. Datang di norek kali lieur. Aing teh keur lieur ku kolot. Kunaon? Untuk usaha nyarekan ba. Nah, aing teh mere duit anggar dicarekan aing kudu kumaha. Aing duitna eta ti mana menang duitna? Nah, aing teh panda dicarekan bae teu usaha teh jadi aing teh bae manggih neangan ieu tujuan aman manggih surat imah jual ku aing teh imah teh. Imahna dijual. Edan